Iya galengan uragan beda galengan satu usum tandur pemikiran ini ya usum aina pupuk dimahalkan belum pupuk udah pupuk lagi nempong kita untuk bersama kemudian nanti waktu segala keseran dan waktu itu Allah langsung terangnya karena kamu selatan berikutnya nanti waktu orang terlibat dunia gede Allah langsung kuningan karena kamu selatan terkapangi kurang sampai walwaladi jeng diterayakkan dicangat murang kali ya Allah ya masalahnya terkapangi setentunya kadang-kadang Allah sebab orang ningali nanti sendiri ningali buka bina hiburan mana kayak murang kali bukan kan bicara dasarnya semua orang atau sedikit bulan mulai segitunya anak di mana kau Allah mengadakan anak lantaran bicara dengan Allah yang selalu mudah-mudahan sinjat saya dan ya tambah kali sinjat dan haluskan bulan di mana salam ini di mana mudah-mudahan sincere yang keberkahan tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala warna bihima jeng serba menang dihabil mal jeng warna nah ini bukan halaman kurang lebih memulih bangannya lebih anu membuka orang mengajikan merumit santri nah pengen ribut benar dari nabi kedua wa anna Allah ta'ala di awwadaka anu ngadatkeun Allah kanjeng husnal ikhtiyari kana sayana milih kana sayana pamilih ai ikhtiyarul amril husni tegas nama ai ikhtiyarul amril ya hasani tegas nama kana pamilih perkara anu sae itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengadatkan kanjeng karena alusna pamilih jadi Allah selalu milih numpang sayang kedua Allah selalu milih numpang terbaik kan kurang samudaya tinggal berbeda persepsi otak kurang di hati kurang yang mencek kurang alus tentang cek Allah sayang muncul Allah saya cantan cek kurang halus saya nama tinggal belah ayat cek kurang naon pilihkan walau kauran cek Allah halus cek kurang halus kauran mau bisa mayunan Allah Subhanahu wa ta'ala boro-boro ting ayeuna ngarobi kurang mayunan kabayong Allah yang bisa cekuran goreng mesti tapi Allah mengamaksa teh halus kedua cekuran mah halus teh bikin ayeuna Allah mah halusna ngaluskeun kana perkara nu paparinkeun ku Allah bikin salah cekuran mendadak mendapati ayeuna teh tapi kan ayeuna tapi Allah urang keur dagang teu bere Allah mata kamaslahatan teh hampir sanes keur ayeuna ai ikhtiyarul amril husni trisna milihna perkara halus alladzi yulaimuka anu mantesan ila dikanjeng wa inna man makasana jalmi kana sukarutosan lalu kaitu man alaika kekanjeng naon nikmatun kalimatan minal makhlukati nyatana karena keputusan melakukan sejalmi alaika manfaat alaika pikir anjing eta nikmatan jatuh nikmat minal makhlukina di reng-rengan pirang-pirang makhluk wajarotin berjalan ada tubuh ada itu sejalmi annahu sayyidina sejalmi eta yuhibu mikasab sejalmi au perokana kehalusan lengkapikeun anjing
Ku perkara nu dipilih ku Allah numpang saena kangge urang samudaya numpang saena teh allati yula anu mantesan ieu lagi teh ka anjeun pantes ke urang di urang teu dipanjangkeun usaha teh cek Allah teh pantes dan cek urang loba mikir asa teu pantes penyakit titipan ku Allah teh cek Allah itu perkara halus jeung pantes ka anjeun dan cek urang numpang geuring teu pantes ka cieun mau berusum rame urang geuring sakacida Gusti pada pitere 17 Agustus itu manjak-jak ningali jalan dari geuring itu nggak umum di iman padahal itu teh pantes buat yang udah menjaga angkat kawan jalan buat yang nawan menjaga rencana apa Pak inna man kana selalu alika maka saja min keputusan lalu kaitijalmi alaika bikin anjir teh nikmatan kana nikmat minal makhlukina di pirang-pirang tapi karena keputusan eta nikmatan jantan nikmat minal makhlukina dina pirang-pirang wajarot yang berjalan lawan ada tubuh ada itu mah anak usahanya na itu mah ibu mika sok ilman au perokan kesayangan tapi kena di masa dimana dari Allah subhanahu wa ta'ala di keputusan Allah mah ngapalinan ka anjeun teh eta nikmatan nikmat minal makhlukina dina pirang-pirang jadi paparingkeun ku Allah ka urang teh rarausan macam urang pada itu teh nikmat ya wajarot yang berjalan nawan ada tubuh adat namana an-nabi hibul khairat Allah subhanahu wa ta'ala adatna sifatna Allah mah resep maparinan alus kanjeng dan alusna nu dimaksud ku Allah hate bukan katampi jadi alus malah sagoreng geudeuna can hasil ku Allah teh cek Allah mah alus dan cek urang panggilan teh goreng Gusti nauzubillah awal takdiri netepan kana kira-kira anak usahanya Gusti Allah anak usahanya si jalmi eta asa ilaika si jalmi teh asa eta goreng ilaika kanjeng bibabil ahyan dina sapawi pirang-pirang bangsa dina hiji waktu semakin dipaparingkeun ku Allah ti itu nama saya tapi kadang Allah maparingan ka eta jalmi teh asaan aya keawanan ilaika ka anjeun wa Allah ditakdirkeun dikirim alus kadang di waktu Allah nakdirkeun ngirim jalmi urang ka urang sampeyan ibadal aja dina pirang-pirang sawarena mangsa tataham maluhu man kamikul anjeun kana itu mantean di anak karena saya lakukan rubah makanan terkadang kebutuhan naon isaratuhu goreng eta si jalmi eta ihsana pirang-pirang kasaya bil batini dina batin disumpikeun ke urang teh dua perkara aya jalmi nu alus dan aya jalmi nu goreng hiji waktu Allah nakdirkeun maparina resep ka urang teh kana sae dipikeun gaul hiji waktu Allah nakdirkeun ka urang teh ngirim jalmi nu goreng ka urang tatahammalu maka mikul si jalmi mikul anjeun kana eta si jalmi teh di annahu karena saya kelakuan rubah makanan bisa aku ihsan najan batu goreng ka urang geuna ditampi urang najan teu bisa dimaksakeun ka yang maksakeun narima kana sapaling takdir Allah eta jelema bertawan ka urang sampeyan manawi rubah makanan bisa aku ihsan
dina maaf batur ngadon mulaikan kaudan tur mikir geus kitu ternyata eta sayang teu kabaca urang tak sabali nya kajantan itu seueur aya jalmi punten iman mukantos ngabandungan zaman 10 tahun tengok tak kejar ya, kira-kira menurut 20 tahun lalu bukan kontrakan ada disahkan jadi omean nah kalau sebabnya ada disebutnya boleh dijalan pembukaan begitu lagi dijalan kata Jerman itu usia nasi mau kontrakan tadokir nama merasa terusir terjalan tinggali baring dari KPN tapi telah 2 tahun mana bisa kuliah alhamdulillah sebilangan seci mau ini mana kerjaan barulah kontrak 25.000 sebulan hingga baru hati-hati berobat itu kita menang 2 juta memberikan anak-anak candu manusia lebih makhluk untuk yakin hakikat nama Allah kami merenjakan hati orang mikir bikin yakin jadi jatuh saya dibayar Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kesanan bil batin pirang-pirang kesayangan dina batin tak jerok tadi halus di Allah tapi dohir nama kacidaya Allah berulang mengisi capek berikan kali nanti gitu udah dihina buat kita kesal capek sebelum dohir nama tapi batin nama kita sayang Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadalika jemnya itu dari rubah makanan isa atau isana al-amru alihi jami ida alimanya jami anak usahanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eta rohimun Allah anya bihi ka sijal wa mutaatipun jeung Allah ta'ala welas alaihi ka sijal wa nadirun jeung Allah ta'ala ningali lalu ka sijal itu kasayangan nanti Allah itu disumpingkeun ka urang samudayana rugikeun ka eta sijal di mana nyaho ida alima anak rohimun wa muta'allimun wa nadirun lahu fa kullu ma yuridu alaihi min anwa'il balaya wa rajaya fa kullu ma mangka sakabe perkara yuridu ngadanakeun Allah fatuma alaihi kasijalmi min anwa'il balaya kina pirang-pirang warna balai wa rajaya pirang-pirang warna cilaka yang bagi maka perlu lalu kaitu sejami naun Allah yubali ulah peduli sejami tepikan itu kul fa'innahu mangkasanya Allah lam yada'awad terhadapkan Allah minhu tina itu mayuridu kutihila khairan kecuali di mananya Allah berarti namun robilu dipastikan ku Allah ka urang kita rohimun bihi Allah tanya pirakukan Allah mere penyakit bagi jinnya itu nyana dalam memberi jam-jam baik sadar-sadar tapi gering-gering kok maju tuluy moal hitam jelema teh tuluy make dipaparina cocoki ku Allah ya rada digejekeun dunia itu nya anak moal bisa baca tanya Allah urang keur dikitukeun kecuali jelema dipaparingan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala maka ku ilmu tarbiyah di Allah ku ilmu asrarul ilahiyah rahasia di Allah urang bakal tangan naon lupi nu pasikeun ku Allah najan jadikan jasadna tapi dina batin